Balik kampung 2015-2016. Tahun 2015 kuring sareng abah bade mangkat ka Sumatera Kaya nyaeta kampung emak pangaribuan tapanuli kaleher sareng kampung abah serdang berbagai di serdang pas di lembur Natal dan tahun baru. Kuring jeung abah mangkat ka Jakarta ku sabab kudu mangkat ka Bandara Soekarno-Hatta. Sencan nepi ka bandara ku Kuala Namu Medan. Sencana ka bandara arurang duaan nginep heula di imah mamang kuring. Mangkat ka dinya teh kudu naek bis. Pas geus nepi di Jakarta kuring sareng abah langsung istirahat di imah mamang. Nepi di imah mamang kuring teh dipapangku kapi adi meni imut pisan cok dia. Sentesna kuring oge istirahat kusabab geus capek di jalan tadina. Hudang oge kudu setencan jam 5 sabab check in teh ulah telat. Kuring oge hudang jam 3 subuh. Kuring jeung abah oge langsung ibak. Habis beberes arurang langsung mangkat ka bandara naik taksi. Tapi bandara kuring sareng abah langsung check in ngan aya masalahna. Kasalahna nyaeta kuring jeung abah nepi di bandara teh jam 5. Lamun nepi jam 5 teh hartina geus telat jeung tiketna geus hangos, duit oge teu menang dicokot deui. Kusabab eta abah sareng mamang kuring oge ngamuk kusabab teu tiasa langsung mangkat. Habis abdi teh tos nepi di dieu teh jam 5 kurang nah teu tiasa mangkat cek abah anu bingung keneh. Bapak teh tos telat teu tiasa lamun telat check in teh papa aturan kitu cek konsumer service ti lahir. Mamang oge langsung teu terima, mamang oge langsung ambek ka customer service na. Untungna oge aya hiji kaluarga Batak anu batal mangkat kusabab tiket anu hangus. Abah oge langsung ngobrol jeung keluarga eta. Kusabab nasib oge abah jeung keluarga eta oge niatan rek mangkat bareng ka bandara Kuala Namu ngan sancana ti eta kudu meuli tiketna heula. Akhirna meuli tiketna oge papatungan. Mangkat oge jadi rada siangan jadwal tiketna oge jadi jam 12 siang. Jadina loba oge waktos jeung persiapanna. Pas jam 12 arurang kabeh langsung check in teu aya telat deui. Ayeuna mah ti dinya oge kuring diajarkeun kumaha tata carana lamun rek mangkat naek pesawat sabab pangalaman panglahirna mah kuring naek pesawat oge basa kuring orok keneh. Beres di check in atuh arurang diarakeun ka jalan nuju asup pesawatna. Di dinya kuring oge linglung keneh ngarasa karek naek pesawat. Jo hayu ngandua heula ambah salamat di jalan cek abah teh ka kuring. Siap bah cek kuring teh. Kuring oge deg-degan pas pesawat geus landas ngan kuring coba tetekeun hate. Salami di jero pesawat kuring jeung abah teh nyaeta pisan tiasa mandang tiasa istirahat.
aya wae masalah lamun keur di pesawat biasana lamun pesawat keur landas pasti ngajiakeun kuping nyari wae. Kuring oge jadi kesel sorangan sebab eta. Abah oge ngan ngomong tutupan wae kupingna, abah teu nyeri teuing. Kuring oge nahan nyeri nepi leungit sorangan. Kuring oge lega kusebab nyeri geus leungit, ditambah deui loba pemandangan anu alus pisan. Teu karasa arurang geus nepi deui di Bandara Kuala Namu, Medan. Di jam 5 terbang ngada kusebab nganjar waktos anu arurang kabeh langsung meunang taksi anu tiasa mangkat kasar bagai akhirna aya oge taksi anu tiasa mangkat ka dinya. Nepi di jalan utama sencan imah abah, kuring jeung abah oge papisah jeung keluarga anu geus bareng jeung kuring. Ti dinya kuring jeung abah kudu naek beca oge di imah abah, arurang di papangku nini di imah. Meuni girang pisan katana. Nini oge ngundang tetangga anu deukeut ka imahna abeh ngobrol di imahna. Aki ti abah geus maot jadina aya kuring kirang karasa dibalik eta ngan eta oge jadi masalah kusabah kabeh oge pirenungan arana nyape. Isukan kuring jeung abah nyempetkeun waktos jeung ngalayat ka makam aki. Abah oge sempat ngabeuseuhan makamna. Seunggeus sabaraha poe di lembur kuring mimiti beunang penyakit geuris. Eta oge jadi pimasalaheun pisan kuring esok lieur muntah gatel jeung leuleus. Kuring oge can apal naha bisa kuris, ngan kuring jeung abah oge langsung ka puskesmas jeung diperiksa. Habis diperiksa di puskesmas, kuring abah sareng dulur oge meuli barang mandang di restoran JSB ngan kuring geus teu kuat kusabab kuris. Eta awakna oge geus demam pada papanasan. Kusabab eta oge kuring sareng dulur balik ti heula abeh istirahat heula. Sababaraha poe nyeri ti kuring oge geus teu tahan deui, demam gatal geus teu katahan deui. Kuring dulur oge langsung nyokot hiji daun jeung dipake ibak. Kuring di mamandian ku dulur sorangan make daun eta. Salami kuring beunang kuris ka kampung oge eta wae anu dipake ibak. Karasana mah bau pisan alias teu seungit ngan ngaranna obat. Kuring oge dipaksa kudu nerima obatna. Abah ngomong ka kuring, engke arurang mangkat ka lembur indung nginepna ngan hiji poe. Habis eta arurang mangkat ka imah Ua di Balingga. Arurang oge ka dieu deui, engke mah kudu kuat nya.
cek Abah teh. Kuring oge geus pasti gumbira sabab kuring tiasa patengan jeung Nini oge di dinya.